goblok muriang yang mencai hanet ya. Oh iya. Kemarana ya abahna muriang ge. Kuno jadi termos. Neng nama termos. Mana ya? Benar budak. Aduh, lama sih ya. Sintim nya banyak dulu ya ngopi. Naon sih, Bah? Ih. Di kadinya gimana goblokan. Di dia. Mungkin naon sih? Enggak tiga mochi. Kan karak dia mandi. Tim orang ngopi tim. Itu kan nincul loba, Pak. Bong aku tim mah abah mambong, aku tim. Baru calokan baru berangkat dia. Uru di kita teh. Mau teh. Mantap celang. Aku pusing. Naon sih, Bah? Hah? Naon? Apa keringnya? Kering kunaon? Betulnya ya hulu sehingga digetokan ke palu. Abah, kan abah mah merenang jelema. Hulu mah usah. Ada. Bacatan dia tuh. Colokan di mana lain? Jae, Manda. Naon sih? Coba. Nah, dari punya ada. Abah teh kunaon sih? Nya anak teh kur kasih jaih doang. Si Jae mah bager budakna icu abah lalaki hiji-hijina tara ngomong sabun tara ngambil spiteng bager. Bah si jaih we si jaih. Kabeh si jaih. Itu tuh. Jaing mah bager, Pak. Mulutan abah seger-geger. Mas Arya kemana? Pengen kopi kan cenah. Ini mah. Pak, iya pan kudu ditaheun heula caina teh. Tah, ieu kopina. Mana cida. Saya teh pernah kapelak tongkatnya. Ulah atuh. Bising bener ya tuh make pisin. Kan kamari teh pareus ku abah. Atuh abah pernah simpring-simpring di kali doang. Atuh pareus geus nu eta we mah aya, atuh tinggal pindahkeun bah tah kitu. Mulan kamu. Tah, kieu. Lu bener we atuh mah. Oh deui da. Panas. Pak, teh nanya. Bener teh di bengkel ayeuna mah. Tim. Ada telah di bengkel mana teh ya. Yo sih untung hirup kene mah. Atuh mau mani cida, mani kudu di bengkel. Cuma deui. Lahir di bengkel pantesan kieu mah. Aduh, Mak. Tinggal itu bilirna. Kas naon? Kas naon apa? Baik kembang. Kamu nya sorangan meureun kengorana saha. Hah? Ayo. Kengorana ka saha? Nah, ente
amun arek ningali emak siapa ngora tah si Mandak pas gitu. Aduh benar abah. Ih, goblok doraka sih. Katanya ke siapa? Tinggal itu alisna. Ngerang gitu atuh. Ente nyogalangan sawah. Nyawa, Bah. Begitunya. Mama bisa dampak, Mama. Justru iya. Mak, Nih, Mak, naik ya nanya Allah ya. mana cida-cida amat sih, Mak. Nanya ya. Tanya, Bah. Naon? Ayo mana teh kepikiran jeung boga salaki deui. Bener, Bah. Ya ayah yang boga bapak deui kan. Atuh pan Mak. Abah, penting ke sekolah kemarin, Bah. Kira aku laku. Make acara ngomong kos gitu. Itu kumaha deui atuh laku moal. Tangan atuh, Mak. Ih, ka mana? geus mah ulah nikah deui. Oh, tuh denge tuh di mana tuh? Ya yang ke bapak. Geuleuh aing sekolah kudu kawin. Aju anakan deui ya. Biar. Tuh di Mamang Topa ayam B. Tinggal bedakan wes. Gelo, mana mah kudu kawin jam embe itu ini. Abah. Abah mana? Ulah belegu kita kitu-kitu ge beneran anakna abah. Wah, denge bae incu tah. Nyau, beli goreng patut. Goreng ge anak abah. Bingung ya anak Cuk, apa? man, Goreng incu patut. Incu mah berincu ya. Wah, halus tuh itu apa? Nyong abah kasih pada Abah lagi akses. anak goreng patut. Bener berem-berem ke. Ya tuh dah tos ibak mah emang kia tuh abah. Ih kudu dandan make blow on, make bedak. Last on mah. Oh, blast on, lain blow on. Bener we atuh ngomong. Ya, jadi kieu abah teh ngumpulkeun maranghe. Abah. Di dieu ya. Dengikeun tah ku sumut sia. Cuy, siapa? Semua tadi ngomong. Abah cari saya ya. Dengikeun. Ya abah teh boga tanah naon? Anya arek nanya, Naon? ayu warisan teh kumaha abah? Iya ya matak mah. Iya kan aya diobrolkeun ku abah ya. Di ditu abah boga tanah. Mana? Di kidul jeung di wetan. Nah, boga tanah ya. Terus? Nah, pembagianna kieu. Maneh Jahit menang 1,5 hektar. Ah, anu di itu Itu mana, Bah? kaler. Kaler. Tadi kidul cenah abah mah. Itu mana atuh? Malu ku sekolah tas. Oh. Sia, sekolah. Nya, Bah, nya mun, Bah. Emak, maculamu ka abah. Lain atuh dah tadi ngomongnya kan kidul. Ayo kaler. Jadi baru dah kelalieur, Bah. Nu bener, mana? Keung banget nama, Bang. Ya. Terus kunaon, Mbak? Beneran kita si Ibak kan tuh. Ih cantik nih, Mbak. Mana di kidul, nah Jahit tah 1,5 hektar. Kabeh we si Jai. Tah Manda nu di wetan. Mana hektar? Esa hektar. Tuh. Itu. Nah, Si Ani. ini eta nu sabelah galongan. 1,5 meter. Abah. Nah, Si Abang mah itu pisan kasih Anis teh. naon emang? Atuh teh kieu teh. Tah, cokot ti si Manda 2 ember mah. Agar ada legaan. Naon? Ih, Abah. ngaco si Abang mah kumasih. Becer kuburan mulai lagi tuh Teu mahi. Dinya mah. Esek ngadoakeun yang pae. Lain kitu. Jumpaan Abang naon? Tuh, tinggal di si Jahit. Masih. Pambutut lagi, tetap main nama ke abah bagel. Ada ge naon ge si Jai we Abang mah Jai. Nu sajen ge kan ninju apa keneh meureun. Mak apa we wae? Atuh bener pan ieu ge adi-adi maneh Jai. Ih. Mak si Jai doraka eta kamu. Dorakan kayak dikutuk deh jadi tulang taleng kumat. Nah, emak bah. Nah, belak sok itu. Atuh ho, atuh sumut apa data itu kesayangan abah. Sok beja ke abah. Tim. Bejaan bah. Kudu sadar diri, Tim. Tah, bewer maneh, tah sia ya. Sopan itu ciptaan abah meureun. Olahana abah. Penyesorangan ke orang balik semuanya. Bingung sampai pisan gitu. Bingung. Almarhum
almarhum indung siaga ya almarhum ini marane. Gelis. Abah kasep. Ku naon atuh mah kieu. Itu eta. Mama mun sisa-sisa meureun. Mama kan kieu oge kumaha. Ya ceritakan nih ya. Kenapa coba Pak? Awal mula Aku mata. awal mula mamane ya lahir ya. Bah. Jadi ini almarhum ini marane ya. Nggak ada tarik ngajuru. Ambil mamane ya kenapa mamane dibawa Abah bocor ban ya. Oh di jalan apa? Bocor ban. Terus Ini mana ya almarhum nggak sekabaletengan nek kalahirkeun. Yang bisa mampir ya ke Tambaban. Set. Ngabarojo Tambaban. pantesan atuh Nah, pas ngabarojo hari-hari nah. Oh, gunting rek motong. Oke naon? Nyonjing nambah. Oh, tidak. Itu guard. Tek. Sungguh ke bawah. Atuh pantesan abah semua temen pantesan atuh Pak kieu Bang. Mani cida Allah mah atuh dah. Eta teh offset. Atuh abah bawa atuh ka bidan eta deukeut urang ka bidan tidinya mah. Tidinya aduh pan bingung. Nek ngolokan bidan. Terus borojo itu subuh-subuh bayangkeun jam 3. Atuh guntingna di bidan Bang. Ayo, satu make alat tambahan tadi jepret si hari-hari teh. Semut dah ke bawah. Cida dah. Udah mak itu. Yang Beli mama itu kene aja aja gore oge. Pas mamane eta teh nikah jeung salapina nu goblok tah. Emang bapak kunaon, Bang? Bapak goblok kunaon? Soal lagi ya pas ngajuru sehari ya. Syarat teh halus. Masa goreng patut. Berarti urang ngeureuk ka bapak gitu. Curiga bapak maneh. Saya anak saha. Emak iya emang gara-gara emak. Tah si buluk tah denge tuh. Anak durhaka tah. Tah Mbak Ili. Didikan abah tah si Jai. Jadi durhaka tah anak teh. Ngan ngalawan wae ka kolot. Di alam teuing sih ku abah. Tah denge tah. Abah panyaahna si Jai we, Jai wae. Batu mana tuh menyegang wae. Kan KBG incu abah mah dileletik ke geus dimanja ku abah. Pan geus dibeuikeun banda hiji-hiji. Naon? Jai dibeuikeun motor ku abah. Ayeuna dua. Beli kenal. Beuikeun naon? Motor. Kan nebona doang. Atuh tenang naon. Menyicil mah. Pilih kasih abah mah. Dikasih tak denge. Ayo awewe ulah mau motor. Bener Bang. Motor soek. Naonna? Pan geus soek abah. Soek. Soek lah. Lain ih Soek sana meureun. Apor kanana soek. Pan awewe. Oh nah. Apa? Teh ngomong gitu ulah ka ieu teh ieu teh kan ngarora kene ieu ulah ngomong nu bener atuh geura ngomong teh. Pan abang kedeng Naon eta nyangkut wah. emas. Mbak mah abang mah jorok. Besan ti ngora. Pepekeun ka dinya nih. Ijeun cenah buana. Minum deui ya, Bang. Hayang ngopi geus inum eta kopina. Dengan atuh muriang ya. Oh, muriang kopi heula. Abah teh asup angin. Mendingan asup angin apa daripada asup liang lahat mah. Si emak abah teh coba euy. Abah teh asup angin lainna naon. Kunaon tah? Kakak ngareuluh. Hibur abah tuh. Abah teh asup angin mun aya nyawa mah. Oh, angin naon, Bah? Ya nu asup ka abah teh aya 3 angin ya. Angin naon tah? Angin puyuh, angin topan, angin puting beliung. Bisa angin kieu asup ka abah, Bah. Eta pukul ya. Tinggal itu koyona ge. Atuh titah atuh eta si Jai titah meuli broklan. Brokrak naon? Eta jeung barang termodo. Duh kolak. Ulah disebutkan merek abah. Kolak endorse pan endorse. Hei, geus atuh eta wae bikin. Tah si Jai tah. Udah.
nama geus penting ya. Arasup we. Yuk arasup sarare geus penting, abah ge istirahat. Oh, buru geus sarare dah. Yuk buru Ayo buru. Lah. Mak, ya mau diinum heula. Tuh bere abang maneh tah, bere. Goblok aing ber termos. Iya. Kemana? Apa itu ini yang penyakit wae sih abang mah. Abah kan bekas budak parkir. Tongkat kudu ganti ya. Oh, isukan dibelikan. Oke. Oh.